Laga jeung lagu teh gedean hutang teh budak teh si goceng teh. Make tiung pan mun awewe, lamun lalaki munan make kopea nya eta kan aya laga namanya eta mah tingkah laku nama kitu. Sampurasun terpandai saring CS channel Sabu. Semoga dulu sehat jasmani dan rohani. Akan aku sing panjangkeun yuswana. Tonggelap hampangkeun panangan. Kanggo pencet tombol subscribe. Taruh loncengna. Hatur nuhun dan terima kasih. Salam baraya, salam lalajo. Selir di wae imah ya. Ampun kaayan teh. Selir di wae. Ayeuna cenah eta budak cangkang cenah ge ayeuna ieu cangkang. Ai sia be nyaho teh cangkang. Ilok parab sia kitu cangkang. Hah? Pan sia teh ku aing tara dibere cangkang ieu. Ku aing sia mah dibere lagi spaghetti, chicken, beh sehat, beh montok. Geus teh sia mah aya mah nyatuan heula mending eta. Nyatuan tah beh pedo sia beh montok ke siapan ladang sia engke ku aing sia nu sia tah heuh ke ku aing dituker sia teh beh hiji jeung Lamborghini 8 ya tah yeung ke mah ieu tah jeung Aventador genep ya aing selir di wae aing cangkang ye aduh aing cangkang kumaha ieu cangkang nah tapi kudu aya hartian eta cangkang teh pikeun kahirupan teh cangkang cenah ge ieu aing selir di wae mah cangkang kudu ka mana aing ieu neangan ayeuna aing mun ge ayeuna mah geus neangan cangkang heula sugan ieu sugan kepanggih ieu cangkang teh naon kitu cangkang teh yeun kurupuk sugan aing mangkat heula ayeuna mah ieu aing neangan cangkang ieu sugan we atuh aya ieu na ieu aya paedah ieu aing penasaran ieu cangkang-cangkang teh naon geus aya bahasa di wae ku aing teh larian heula aing geus diharang geus cangkang. Dan manangnya Sampai hatimu begitu tega di depan mata kau jual cinta begitu hina begitu rendahnya dirimu rela itu karena rupiah. Dasar si goceng nek kemana? Laga jeung lagu teh gedean hutang teh budak teh si goceng teh nek kemana gitu? Goceng kemana? hanya eta nu gogoron di siga domba nu kapecetnya. Ceng, ka dia tuh. Sahanya. Nunungan. Damang. Alhamdulillah kepanggih. Ai sugan teh tadi teh domba we kudu sokan teh. Ya, padu wae dia mah aing ngomong teh. Alhamdulillah. Kepanggih doy nya. Kieu kula teh ngagidip ka ditu teh. Itu keur dinas, keur penting ieu teh. Urang teh keur neangan cangkang. Da urang bingung ieu domba kan tara diberean cangkang ku urang sok chicken wae. Maksud cangkang-cangkang teh urang teh Cangkang naon? Ka atuh abdi teh nyata terang teh dudung. Cangkang hui. Cangkang jagong. Ka teh sugan cangkang naon beureunan ieu teh. Urang ge bingung ieu teh keur neangan maksudna cangkang teh naon gitu. Sugan dudungan apal? Cangkang naon? Buka abdi ge teh terang ieu teh cangkang teh maksudna naon sugan atuh dudungan mah ieu juragan ieu apal da sok liar ka mana-mana gitu. Oh, cangkang hui atau cangkang jagong atuh? Buka ieu teh cangkang maksudna hartina cangkang teh naon sugan aya hartina eta cangkang-cangkang teh maksudna naon? Kumaha apal teh? Oh, cangkang mah atuh selain cangkang hui jeung cangkang jagong. Oh, coba atuh ieu rada supaya rada puguh ya. Kumaha maksudna? Cangkang teh cangkang naon maksudna? Cangkang teh. Anu karti sugan atuh dunungan mah nyaho ieu teh. Cangkang-cangkang teh naon maksudna ieu teh? Apal teu? Sakalian we kurang mah lewat kitu. Oh, cangkang teh, tapi cangkang hui lain, jagong lain. Ieu
sugan atuh dina cangkang manusia duga. Naon gitunya? Apal tuh? Naon tah maksudna? Cangkang teh munan atuh munan muncik jelema mah mun kana jelema teh ama misalna panjenengan jelema teh nek awewe asa make tiung doang mun atuh mun aya tingkah laku namanya eta kitu. Lalaki make kopea doang atuh tingkah laku namanya eta kitu. Tapi henteu sadayana gitu saten meunannya cangkang-cangkang teh gitu. Gitu maksudna arti cangkang teh gitu meureunna gitu. Pan kadang-kadang pan ayeuna mah pan aya jelema mah nya aya ceuk geuning aya kasing nama jelema nama alus make tiung pan mun awewe mun lalaki munan make kopea nya eta pan aya laga namanya eta mah tingkah laku nama kitu. Tapi sing sanajan kitu. Kumaha? Henteu kabeh kitu saten nya aya anu alus wae aya anu kitu nu kitu wae aya kitulah heueuh aya sebutkeun da gitu apa atuh pan bingung atuh da gitu berartinya cangkang-cangkang teh ai kasingna doang mun alus saten kitu ai nyata ai eta namun ai hate-hate nama nyata kitu. Ya. Oh berarti gitu kula geus lir di we ai kieu mah berarti kula teh geus kapanggih ieu teh ya hartina ari cangkang-cangkang teh berarti gitu maksudna. Gitu nya hade ieu dunungan berarti ya ki cara nama urang. Ai hade mah henteu kitu sugan we ieu mah keunang kana hate deui di mana-mana oga ieu hade mah henteu kitu henteu bisa. Suganan we kitu. Nya atuh sae lain kitu mah kitu ya. Nyatu abi. Diri gitu mah kula berarti aya nama geus kapendak berarti nya hartina cangkang-cangkang teh kos kitu. Oh, gitu. Anu geus lieur turun gunung naik gunung ieu geus 8 peuting. Iya Allah. Neangan hartina eta cangkang teh maksudna teh. Gitu. Cangkang-cangkang teh. Halus gua di doang kitu ai kitu teh aman teh sadayana. Nuhun. Atuh ayo kita mah kapendak abdinya. Nah, tos berarti dunungannya aya nama meureunnan kos kitu, tos kapendak hartina cangkang teh. Kula moal aprak-aprakan deui aing kapanggih mah hartina eta malebah cangkang-cangkang teh. Jadi moal lieur kula ge aing kapendak mah. Mantap. Gitu. Mantap aya abdi mah pan ti baheula ge abdi mah geus naon ge geus dikanyaho geus alapna bangsa tina naon ge geus nyaho masalah nu kitu mah gitu. Nya mantakan hate jelema ge naon-naon ge geus langeun. Atuh ari kitu mah kula arek pamit nya hatur nuhun tos dipanggihkeun ieu. Geus tos dipanggihkeun tos dijelaskeun maksudna ieu teh cangkang teh. Geus kitu nya. Urang aya rek balik. Oh mah balik mah tuh. Balik ka endong ka imah nya. Bara babawaan ka imah endong mah. Mana kene di dieu na ieu handap penjung jin. Baru dicagol kene marana. Itu hingga sehat di dieu. Moal rek balik goleh na mah ka Naon di dieu na handap penjung jin na. Geus kapanggih jawabanana. Atuh lepaskeun we rek balik yo. Geuningan ieu meuni cepol kieu legeuna. Mana balik ka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.